sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah robol ijati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri kula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati daya deui pangeran anu sajati mu Allah subhanahu wa ta'ala. Yo, come on. Yo, yo. Alhamdulillah. Yo, come on. Obat. Acan wantun ieu. Oke. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri kula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri kula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati. Lanjut. Ya Allah ya Rabbana anu maha kawasa nu nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina ya Allah nu maha agung tempat abdi nyalindung Gusti nu maha suci pangeran anu sajati masa abdi masanes ahli surga nu teu kiat ku neraka masa abdi mah jalma nu sok resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur hapunten abdi. Lanjut. Dina hate kuring anjeunna cicing dina hate anjeun kuring cicing bener
Yu Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Siliwangian, khususnya udah sadaya. Yeah. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing, bener-bener henteu bisa ngajak dibeut ku tali kuring. Najan loba nu daratan bating kuriling neangan lawang pating kaletro hanapan roh hate tapi ku abdi teu dipamine. Durian teu bisa digantian ku rupa, durian teu bisa dihilian ku harta, durian teu bisa diaya-aya, durian datang henteu kapaksa jadi gotrekeun dina hate didituna, diguratkeun dina rasa didituna, dibuka dibaca ku urang tuaan, dijaga diriksa sabiru kaheman. Sakali deui adi kotret na dina hate didituna, diguratkeun dina rasa didituna, dibuka dibaca ku urang tuaan, dijaga diriksa pinuh rasa